Wanci harita geus liwat di tengah peuting, hawa tiris beki nyacep. Imah-imah panggung di lemur pentas geus jarempling. Pangeusina geus talibra digalentor ku impian. Tapi di hiji imah nu rada anggang ti tatanggana, harita teh kadenge sora panto digedor, ditarikeun nepi ka euneur. Mantri Kusdin, buka panto, mantri, yuk kuring yuk, kata. Gorowok Mangkarta tina lawang panto, sorana peura pacampur jeung tagiwur, sarta kacape nunggeus numpuk tina mun-munan nepi ka dampal suku. Teu lila ti jero imah kadenge sora lengkah, dituturkeun ku cahaya cempor nu nyorot tina sela-sela bilik. Cekrek reot, panto kai nunggus katingali heubeul teh dibuka lalaunan. Ret katingali seorang laki tengah tuwuh, bukna geus mimiti huisan, make sarung digulungkeun kana beheungna bari nyekel cempor awi. Eta teh kaum dangu Mantri Kusdin, jalma pinter di eta wewengkon nu mindeng nulungan panyakit batin jeung lahir wargana. Barang Mantri Kusdin neuteup ka hareupeunana gebeg teh, manehna ruas kacida, cahaya cempor nyorot kana beungeut Mangkarta nu geus pias, pinuh ku kesang badag jeung leutik, sarta baju kampretna kotor ku taneuh cadas. Di luhur tonggongna ngagoler awak leutik, Nyi Asih nu geus teu walak kaya, pias lir mait, tapi ngahegak napasna karasa panas. Astagfirullahaladzim, kata. Wayah kieu aya naon meh ka dieu. Jeung eta kunaon tak rusak kitu. Hayu buru asup heula ka jero. Ceuk Mantri Kusdin bari rikat narik leungeun Mangkarta asup ka tengah imahna. Mangkarta teu loba catur, ku bantuan Mantri Kusdin beungkeutan samping kebat dina dadana dilaan. Awak Nyi Asih lalaunan decageun tur digolerkeun kana luhur samak pandan di tengah imah. Barang awak budak teh nepi kana samak, Nyi Asih ujug-ujug ngagibrig. Panonna neuteuk molotot ka luhur sarta bibirna ngabuleh bodas. Tulungan aku kuring mantri. Tadi pas sorewan Cilayung suruh paya ujung abigeu kieu. Awakna nyangka panas tapi sukuna cigaes. Kuring maksa ngontas tanjakan cadas mah budak. Tapi ka kudu adu telenges heula jeung jurig nu di luhur tanjakan. Ceuk Mangkarta napasna masih ngahegak bari nyekelan tak-tak kencana nu karasa ciga potong. Mantri Kusdin kerung, tarangna kerut, nandakeun manehna keur mikir gancang. Cempor awi dituna deukeut sirah Nyi Asih, manehna diuk sila deku digigireun budak. Tuluy nyabak mun-munan Nyi Asih ku dampaleungeun ka tuhuna. Kakara oge leungeunna antol kana kulit tarang budak. Mantri Kusdin ngajenghok sarta rikat metot leungeunna deui ciga nu kakara nyabak seuneu. La ilaha illallah. Mantri Kusdin ngagereneng lalaunan, rengkak polahna robah jadi daria pisan. Panuteupna pinah kana beungeut Mangkarta. Karta, ieu budak teh lain gering panas biasa. Ieu mah kasambet, kasibat ku makhluk leuweung. Kasambet kumaha mantri? Panonna kuring mah tara ulin jauh. Paling ukur ka deukeut rungkun awi tali wates lemur. Temal Mangkarta, hatena beki tegang. Tah, didinya pisan rosiahna. Ceuk Mantri Kusdin, sorana rada ditekankeun, mereka tegasan kana ucapanna. Saha nu teu apal rungkun awi tali belah kulon teh panyambunganna ka leuweung tanjakan cadas. Budak maneh teh mawa hiji barang di eta tempat Wanci Layung suruh. Barang nu sabadana dipimili ku pageueuh, maksudnya siluman leuweung di dinya. Eta sababna wujud hideung nu ditanjakan cadas teh megat maneh. Manehna nuturkeun, manehna rek marepati kana mau barangna.
Mangkarta ngagebeg. Utekna langsung muter inget-inget kejadian memeh Nyi Asih gering. Manehna ras inget pan Nyi Asih teh keur dicekelan leungeunna ku biocih naha aya barang nu dibawa. Mangkarta rikat ngadeuketan anakna, laju nyabak kana pesak baju kampret leutik nu dipake ku Nyi Asih. Aya barang nu ngaganyel karasa ku Ramona. Barang dikaluarkeun tetela hiji batu leutik hideung meles. Tapi lemes pisan luarna sarta haneut najan geus lila ayana saku. Iya, batu naon ieu mantri? Ceuk Mangkarta bari nemongkeun batu eta kana hareupeun cahya cempor. Barang ningali eta batu, beungeut Mantri Kusdin robah jadi pias tur tegang. Batu kinyang hideung. Gerentes Mantri Kusdin. Karta, eta teh mustika milik Raja Siluman Tanjakan Cadas. Pantesan anak panes ciga nu kaduruk teh jero. Eta batu teh narik nyawa nu mawana. Gancang simpen eta batu kana mangkok cai herang ieu. Mantri Kusdin rikat nyokot mangkok beling tina luhur meja leutikna dieusian ku cai herang tina kendi. Mangkarta gancang ngasupkeun eta batu kinyang kana mangkok. Barang batu eta antel kana cai. Ces. Cai dina mangkok teh ngadadak ngagolak ciga digolakeun dina hau. Mere hasup bodas anu bau hanyir getih. Persis ciga bau sileman nu dilawan ku Mangkarta di Tanjakan Cadas. Muru Karta, pangnangankeun daun seureuh tepang urat di kebon kuring. Kuring rek mapatun jambe pikeun megatkeun pangaruh eta batu dina awak Nyi Asih. Ulah eleh gancang ku sileman bisi umur budak teu katulungan. Ceuk Mantri Kusdin leungeunna geus ranggah ngamimitian mapatkeun doa sarta jampe kaanginan pikeun nyingraikeun hawa panas tina awak Nyi Asih. Mangkarta teu talangke sanajan tak-tak karasa asa semplak sarta cape geus satakar kebek, inyana luncat hudang langsung ngabecir lumpat ka poekna buruan tukang. Neangan naon nu dipenta ku Mantri Kusdin. Demi nyawa Nyi Asih getih jeung kesang baris dikucurkeun nepi ka titik akhir.